Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahil munfarid bil 'azamah wal jalalil mutakhiri fi istiqaqil 'athu kama al-mutanazzahi al-syuraka'i wa nadhari wa arsal muqaddas asma'ul qudus minat taqwa'id liqa'id sawa'id bisya'id nawwi wa syadid qadir mata'am wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina qala sallallahu wasabat minhum al-ahwa wa najami manitabahum bimalahum ni Muhammad sifatil masnirat ilahi adamatuti wa ridha kamadu bi'atini mahambataka wa ma'alibataka wa atini ma'akabada al-amadu ala dunia wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal badril kiram summa ila silsilatul qadiriyah naqsabandiyah ma'a sudiriyah wa jami'i turuqi usulillah hadrati sultani awliya wa siwa'adhu min qutbi alamin asyidina syardu qadiriyah qadru siram wa sinasijuna qadiri wa sinasyamadati bisama sinasatahu wa nabi Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan hikmah ke-220 tentang hakikat waktunya. Kamari kurang ngebahas nyata tentang hakikat Allah dina waktu. Unggal mangsa atau waktu anu dipaparikeun ku Allah ka manusia eta ngandung hak kewajiban ibadah dohir seperti sholat, padu, puasa Ramadan jeung sajabana. Maka waktu teh sifatna ringkitnya moal bisa muter balik deui waktu. Detik yang tadi tidak akan pernah terulang dengan detik yang berikutnya. Poe nu kamari lain poe euna lain poe isukan. Maka hakikatna urang waktu teh nyata poe ayeuna dina detik ayeuna. Jadi lamun hiji waktu geus kalewat tanpa dipake ibadah, maka secara hakikat eta waktu teh moal bisa dikodoan deui nepi ka poe kiamat moal. Kemudian ditinjau ke segi jihad hakikat. Lamun dina jihad syariat mah urang katinggalan salat zuhur bisa diulangi, ku salatna bisa diqodo, lamun urang teh poho teh mah atau di perjalanan urang bisa dijama kosong gitu. Alasanna naon moal cek hakikat moal bisa diqodo sabab waktu nu ayeuna nu keur disahareupan eta ngabogaan kawajiban sejen anu anyar tur wajib dicumponna. Jadi katumpulna urang ku hak waktu nu ayeuna bakal nyegah urang tina ngodoan waktu nu geus kalewat. Dalam hatian ulah sok ngangke-engke dina sagala urusan. Namun dina segi hakikat walaupun misalkan urang teh arek dahar teh dahar ayeuna ditunda-tunda urang teh ya dina misalkan dina hal anu sepele ya ditunda ke lah jam 11 make urang teh dahar teh jam 8 tadi teh aduh geueur hayang dahar deui baca dahar teh jam 11 maka kanikmatan eta jam dahar jam 8 pasti beda jeung kanikmatan jam 11 pasti leuwih nikmat pas aku dia waktu hayang harita kitu oge dina kewajiban ibadah. Jadi alasanna kunaon cenah tadi cek segi hakikat
eta waktu mah bisa dikodoan sampaikan kana poe kiamat. Sabar waktu nu ayeuna nu mangsung nya eta geus boga hak kawajiban sejen anu anyar tur wajib dicumponan. Katungkulna urang ku hak waktu nu ayeuna bakal megah urang tina ngodoan waktu nu geus kaliwat. Muka dua kamari urang ngabahas tentang peta kehidupan ya. Opat kuadran waktu hamba aya opat kuadrannya. Jadi dina sawangan tasawuf waktu teh lain ngan saukur jam atau poe lain. Tapi awal cek tasawuf mah awal teh naon kaayaan hate jeung batin si hamba. Nalika disanghareupan jeung papaten jeung papasten ti Gusti Allah. Makana opat kuadran kehidupan eta anu hakikatna waktu nu sabenerna urang teh lain jam 1 jam 2 lain eta cenah kitu. Jadi opat kuadran hidup eta teh sakabeh kajadian anu tumimba ka diri manusia sapanjang hirupna ya. Jadi lepas jam sabaraha oge gitu kan. Eta moal lepas tina opat kaayaan ahwal ya. Jadi hiji nikmat. Jadi nu kahiji waktu urang teh nikmat. Waktu keur meunang kesenangan atau urang keur meunang ngerasa kabungahan eta nikmat. Nu kadua waktu urang teh balia ujian. Nyata naon waktu urang keur digoda ku musibah, penyakit atawa kakurangan. Nu katiluna taat. Taat teh nyaeta waktu keur digampangkeun hate jeung jasad pikeun ibadah. Jasad urang laksanakeun kapaduan kataklipan oge urang misalkan hate ngalaksanakeun nyumpana kataklipan nyaeta zikir salawasna teu pegat-pegat ka Gusti Allah eta dina kataatan. Nu kaopat waktu urang teh maksiat. Waktu kerapes diri urang nalika digebrus kana dosa eta berarti waktu urang. Jadi waktu urang teh sabaraha cenah bae? Ada opat. Nu kahiji waktu urang teh nikmat, nu kadua balia, nu katilu taat, nu kaopat maksiat eta urang dina sapope moal leupas dina opat eta. Ayeuna urang keur waktu naon? Keur waktu dina kanoti, keur waktu dina kataatan. Wisakeun anu teu ngaji berarti keur waktu maksiat itu. Meh keur dina waktu. Nu katiluna urang kamari ngabahas tentang kunci salamet. Amalan batin tina opat waktu bait katilu. Jadi inti masalahna unggal kuadran waktu anu opat tadi disebutkeun nyaeta nikmat, balia, taat jeung maksiat eta mawa tuntutan amalan batin atau muamalatul batiniyah ya. Jadi unggal waktu opat tadi eta mawa tuntutan amalan batin atau muamalatul batiniyah anu ngarupakeun hak Allah anu kedah dibayar ku si hamba dicumpona gitu. Maka meda kieu nya lamun Allah mere waktu ka urang kanikmatan kasenangan mau kewajiban urang kamari dibahas syukur pinter eta si gendut teh rada cerdas gitu. Ayeuna bunga mah gitu. Mungkin arek narima ieu jimat gitu. Nyiksa aing. Kahiji nikmat nyata urang kewajibanna apa cenah pika? Syukur bukan dicukur. Syukur gitu ya. Ai syukur biasa sok ngomong naon bara? Kamu syukur sok ngomong naon urang biasa? Alhamdulillah. Lain kan dari ulin jeung hakim mah kacapan pinter. Kamu ulin jeung si pipa kacapan beger. Tuh. Gitu. Jadi nu hiji kan nanti lamun urang meunang kanikmatan, urang kudu senang, maka kewajiban naon urang. Tadi kan nya kieu, aya papasangan hak waktu jeung kewajiban. Maka ketika Allah mere waktu ka urang kanikmatan, hak kanikmatan ka urang, maka urang kudu alhamdulillah jeung syukur ya. Jadi maca alhamdulillah jeung ngagunakeun eta nikmat keur taat keur kataatan. Nu kadua ketika Allah mere waktu ka urang kana kasusah balia, maka kewajiban urang naon? Sabar jeung ridho. Oh, pintar yang teu boga pintar, cerdas urang ge, tapi segeneu tunggu urang ge pintar gitu artinya. Jadi sabar jeung ridho. Nahan lisan jeung hate tina ngarasula jeung narima papasten ti Allah kalayan di jalanan kaikhlasan. Nu katiluna nyaeta Allah ketika mere ka urang kataatan, waktu kataatan
maka kewajiban urang naon suhudul minnah. Naon suhudul minnah teh ngarasa yen ibadah teh murni taufik pitulung ti Allah lain ladang hebata diri urang sorangan eta ngikis sifat ujub urang kade urang ngarasa bisa salat ngarasa urang bisa ngaji kan ngaji-ngaji kieu teh diapim ku Allah ditarik bisa cek bahasa orang nama bener ke hati ditarik ku Allah sia menjadi waktu kerkataatan ya nutuan walaupun misalkan dirina non ke aya maksiat cicing di imah teu ngaji teh kan maksiat sedangkan manehna boga kewajiban manehna kan dibere waktu keur masa tarbiyah waktuna teh waktu diajar tapi kumanehna teu digunakeun waktu teh pikeun diajar kitu teh eta teh maksiat dosa gede dosa kecil gedena urang sabab eta mah naon disebut dosa gede teh fardu ain kewajiban setiap hulu itu kan fardu ain teh nu kaopat ketika Allah mere waktu kana kamaksiatan urang cigeburus kana dosa maka kewajiban urang naon tobat istighfar jeung tobat gitu kan. Jadi buru-buru orang minta hampura rumaos juri urang hina jeung teu boga daya jeung kakuatan pikeun nyegahan eta perkara angin pitulung Allah jeung janji moal ngabalikan deui. Teraskeun Bismillahirrahmanirrahim walidayaquluna jeung karna eta para ulama tasawuf nyautan jeung karena eta para ulama sufi nyauran al-fakiru ari jama fakir artina ahli thariqah ya ibnu waqtihi eta anakna waktu ayata dubu ma'ahu wa yutihi haqqahu tegesna manehna boga adab babarengan jeung eta waktu kama yatadabu sarta mikeun kana hakna waktu kana wayutihi haqqahu sarta mikeun kana hakna waktu kama yatadubul waladu saperti boga adabna hiji anak ma'a abihi teh jeung bapana gitu wakil kal hukuku sareng ari eta pirang-pirang hak waktu teh la yumkinu qada'uha eta henteu bisa dikodoan eta teu bisa dikodoan deui ida patat nalika geus kalewat aya min waqti karena daya hiji oge waktu idam panat udah tadi dina nalika geus kaliwat iza mamin fakot lain amamin fakot ya waktu ya amamin waktu ya ida mamin waktu karena daya hiji waktu ay halin tegasna kaayaan yuridillahu alaika iwati Allah nyandak ka anjeunna bihi dina eta waktu hakon jadidan kana hak anu anyar wa amron akidan jeung urusan anu wajib wa bimana jeung ari eta lapat amron akidan samakna
ma qablahu jeung lapan saencana nyata hakon jadidan. Amrun akidan teh ngamanana sarua jeung hakon jadidan. Eta samakna jeung lapan kalimah saencana nyata hakon jadidan. Ae laya sauka tegesna teu aya kalonggaran ke anjeun illa ang tuapia iwati kudu nyumponan haqqahu kana hakna eta waktu nu keur disahareupan payang nauka maka ari katungkulna anjeun istighalu ka bihaqihi ku hakna waktu nu ayeuna an istighalika eta bakal nyegah ka anjeun bijabrin tina katungkulna ngodoan Bi apa Pak? bijabrin bihakin berarti kalawan hakna ma perkara pataka anu geus kalewati anjeun nah ieu mah ngarupakeun pondasi utama dina muterkeun roda rohani hiji salih. Da imah ari kan kieu loba ulama baheula ulama sepuh lain ngaharamkeun sabenerna mah nya bukan ngaharamkeun ngaji hikam. Tapi ari hikam teh lain bacaeur hikam iya ulumuddin Fathur Rabbani nya kitab-kitab tasawuf itu genrenya bukan untuk dibaca tapi untuk zauqiyah jangan dirasakeun. Matakan lamun ngaji hikam can ngalaman karena tingkatan hikamna eta bakal sulit terangkeunana. Itu mata lu baru haramkeun karena hikam maka ketika hikam di nanti ditaripan ku ahli filsafat maka bakal secara filsafat terangkeunana. Namun ku ahli misalkan ahli ekonomi bisakan ahli ekonomi kumaha penafsiran zaman-zaman. Jadi bukan kita menampik ulama-ulama sepuh ya tidak semua ulama sepuh tadi sebagian ulama sepuh mengharamkan ngaji hikam dina waktu harita zamanna sabab naon sabab dina waktu harita syariatna can pati dieukeun ku eta mah keur gencar-gencarna tasawuf diharam-haramkeun harita mah dina waktu ayeuna maka aya disebutna ieu teh istilahna kontemporer. Ieu nu disarahan teh maka ketika model beas itu bisa dipakai jam dahar nu dewasa, bisa dipakai jam dahar jam budak. Lamun jam dewasa berarti disangu, diliwat, lamun jam orok berarti dibubur gitu. Matakan sapinter-pinterna asatid, sapinter-pinterna ajengan atau ulama atau hiji guru nerangkeun masalah hikam. Lamun hikam dipadat jam misalkan budak sekelas misalkan SMA, nya bisa dibuat untuk sekelas SMA untuk meningkatkan motivasi. Jadi gitu, jadi orang mah jadi istilahnya tidak menyalahkan orang yang tidak membolehkan, yang membolehkan. Tapi bagi orang, ketika guru bapak itu geus ngaijazahkeun ieu kitab hikam, maka boga kewajiban atau kataklipan pikeun nurunkeun tapi sesuai jeung tingkatan usiana. Jadi kayak gitu. Jadi ieu teh ngarupakeun pondasi utama dina muterkeun roda rohani jeung hiji salih. Sababna orang kadang ninggal tadi teh waktu teh sok sieun urang misalkan teu bisa ngabongkar hakikatnya. Lagi kan hidup teh jeung rasa ya. Urang ajarkeun syariat bari urang teh ngarasakeun eta perjalananna syariat. Jadi dina padaran ieu para ulama sufi maparing gelar ka hiji ahli thariqah atau marifat selaku ibnu waktu. Ibnu waktu teh nyata anakna waktu. Jadi istilah anak di dia dipakai pikeun ngagamparkeun satia patuh jeung boga adab anu sampurna. Sapertikeun hiji anak anu taat ka bapana. Ya gitu, hiji hamba oge kudu tunduk jeung nyemponan sagala hak anu tadi dipenta ku waktu. Anu nanti anu keur disahareupan ayeuna. Jadi setiap waktu teh tadi waktu tadi teh ulah ningali kana hiji, jam 2, jam 3 gitu kan. Jadi ningali waktu teh tan opat kayan tadi teh nikmat baliat
taat jeung maksiat gitu. Maka ulama nageskeun yen waktu teh terus maju jeung moal kungsi mundur. Matakan kitu kita itu harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Matak mangnyakeun kana kahirupanna nu aya dina kelas tarbiyah, kelas diajar teu dipake waktu diajar jeung agama. Teu mangnyakeun nyaah kana kahirupanna gitu. Da kahirupan urang teh lain di dunia hungkul, nu hakikatna urang hirup mangke di akhirat nah urang di akhirat bekal ku cukup ilmu di sakola moal. Nah cukup ku salat hungkul moal, di mana salat moal. Perbandingan antara sholat jeung tolab ilmu kemudian kena tolab ilmu nomor hiji tolab ilmu masa gak bisa ngebedah segala waktu tolab ilmu adab nu kaji mah adab teh tolab ilmu gitu. Jadi adab teh seseorang misalkan untuk belajar sesuatu berarti harus belajar ilmu adab heula gitu. Da mau mungkin bisa adab lamun teu ngaboga ilmu adab mah gitu. Jadi ya, ulama negeskeun yen waktu teh terus maju jeung moal kungsi mundur deui poe kamari urang teu ngaji eta teh mah hanyakalkeun bagi diri urang sabab urang mah bisa mundur deui waktu nu kamari kahiji dina nilai keberkahanana mah aya gitu. Jadi setiap ketukan waktu mawa amanah jeung taklif kewajiban anu anyar ti Allah. Nya kusabab kitu teu aya dilolongkeun keur siji hamba iwal ti kudu mayar hak eta waktu kalayan cash. Berarti lamun cash teh dina waktu urang lamun meuli teh mah urang meuli ieu duitna katarima barangna berarti kudu kitu. Teu bisa urang ke ditunda atau kemudian dikredit atau ditunda-tunda teu bisa. Non dalilna surat An-Nasr Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin. Allah geus negeskeun dina surat Asr dibaca urang demi waktu sanyana manusia teh bener-bener aya dina karugian. Jadi hubungan jeung masalah urang mah tuturkeun parentah Rasul dunia mah keur nuturkeun. Ulah sok budak dunia ninggalkeun agama eta nu cilaka. Pada Allah geus ngajanjikeun, Rasul geus ngajanjikeun, pek sibukkeun diri anjeun ku tolab ilmu maka eta naon? Maka Allah bakal ngajamin sagala rezekina dina waktu anu teu disangka gitu. Jadi hubungan jeung kitab Allah Subhanahu wa taala sumpah kalayan waktu pikeun ngingetkeun yen manusia bakal rugi lamun nilai keimanan jeung amal solehna teu luyu jeung berjalanna waktu. Gitu ya. Terus dia cek Rasulullah SAW iya aya nasihat anu baik itu cek Rasulullahnya gitu intanimu khamsan qabla khamsin gitu kan sababaka qabla haramika wasihatika qabla saqomika waginaka qabla faqorika engke mah kaluarkeun ngaji teh speakerna ya dikawarkeun ngajak kembali mungkin gondok di lemari gitu wa parogika qabla sugulika ai berang bebeja ternyata kieu kan wa hayatika qabla mautika ya cek Rasul ya cek Rasul igtanibu khamsan qabla khamsin manfaatkeun ku anjeun perkara anu 5 sancan datangna perkara anu 5 nah ieu sok dilagukeun ku opik baheula mah nya nu kahiji sababaka qabla harmika gunakan waktu muda sebelum tua gitu kan. Oh, muda bobogohan di sekolah mah hese bobogohan. Wasihatika qabla sakomika waktu kersehat sancan gering gitu. Waginaka qabla fakrika waktu beunghar sancan miskin gitu. Wa qarabaka qabla subulika waktu lowong sancan sibuk wa ayatuka qabla mautika sancan waktu hirup sancan mah mau ya anu lagu opikna itu apa tuh asa apa tuh muda sebelum datang dua apa tuh ngomong kayak apakeun eta teh hadis ti Nabi nya jadi ya ieu lamun urang ngagunakeun waktu ngora urang dipake ulin ya jadi Allah itu paling teresep ketika seseorang menyalahi waktunya
Contoh, bukan tidak boleh. Waktu orang teh waktu tarbiyah teh sampai waktu tarbiyah teh ketika kembali sekolah, orang dipakai ulin tersep awal dipakai sare dengan alasan apa itu awal itu tidak suka ya. Allah merek keluangan waktu ka urang teh jangan digunakan sebaik-baikna mata kunaon tadi dina ayuhal walad ketika Allah membenci seseorang maka orang itu akan disibukkan dengan perkara yang percuma gitu kan. Cuma aya waktu jam diajar terek diajar ulah era gitu kan mungkin misalkan ayeuna acan eta mah teh bodak leutik keneh urang mah geus ieu henteu gitu boga kanikmatan tersendiri. Justru orang tutup diri di dinya ka Gusti Allah. Mata hese turun hidayah mahal hidayah ya. Luar biasa hidayah taufik itu mah barang yang langka, barang yang mahal, tidak semua orang punya. Ini datangkan ka dia ngaji kayak gitu. Apakah mereka dengan misalkan enak bergaya hidup, wah orang mengaji di dia mana misalkan apakah dia akan merasakan nanti di akhirat kegenahan orang moal ceurik kembang ini ceurik getih jeung nana ningalikeun kanikmatan orang anu ngagunakeun waktu hadena kitu kudu bangga perintah ti Allah. Jadi maksud ieu kalam niatan geus kenyen hakikatna qada teh atau ngaganti amalan nu geus kaliwat henteu mungkin bisa ngabersihkeun karugian waktu anu geus leungit teh. Urang yang dahar biasa urang dahar jam 7 moal bisa diganti ke jam 11 moal gitu walaupun kena jam 11 tetep esok aya efekna gitu. Kudu terjara mode kieu penting teh waktuna sare diganti kurang kudu begadang tah si sarena teh dipindahkeun ka beurang moal kabayar tah ku 2 poe waktu urang penting sare dan istirahat dibayar ku 2 waktu 2 poe sare moal kabayar beda gitu. Jadi alasan pikeun urang nunda-nunda segala. Lamun hiji hamba ngalewatkeun subuh tuluy dikodo dina waktu duhur maka secara hukum fikih hutangna gugur. Cupike cek syariat. Tapi secara hakikat manehna tetep kaleungitan kautamaan jeung hak waktu subuh nu aslina. Nah, cenah kitu sabab nalika manehna keur ngagodoan subuh dina waktu duhur, manehna geus nyita waktu duhur dolim kana waktu duhur, oge dolim kana waktu subuh. Anu kuduna dipake keur amalan duhur kah dipake keur amalan subuh. Ieu lamun urang ningali kana jihad hakikat ya. Gitu ulah kadeu keur ngobrolkeun masalah hakikat. Jadi katungkulna urang ku perkara nu geus kaliwat bakal jadi penghalang atau hijab pikeun nyempunan hak waktu anu beuteuh anu keur disangarepan ayeuna gitu. Jadi maka orang wajibna pentingna urang ngagunakeun waktu sajadana teh kitu. Tidak ada istilah ieu model pangansa itu model bapak dititah jam 3:30 bari jam kudu beberes dapur beberes ieu aya parentah gitu ya pajang parentah maka ieu kudu dilaksanakeun penting enak atuh bubuk sibuk itu kan itu alhamdulillah beres urang mah berarti waktu lamun digunakeun semaksimal mungkin urang bakal yakin mendapatkan hasil tapi urang ngomong angke eta jadi masalah penyakit di urang. Jadi tujuanna ieu ngapapatkeun ieu pemahaman rohani teh nyata naon ngaleungitkeun sifat taswid. Nu taswid teh kamari teh nunda teh supaya si hamba teu boga penyakit angke we gampang tah eta teh penyakit anu bakal ngalebur kana kasuksesan. Biar aku orang-orang Islam diajar kieu eleh ku orang-orang anu lain Islam tingali budaya Jepang. Kenapa Cina sekarang menjadi negara hebat, negara adidaya? Karena mereka menggunakan waktu sebaik mungkin. Jadi tidak ada waktu yang misalkan jang ngalamun, aku mau jang sarim. Mereka itu sangat disiplin ketika itu. Negara yang kuat kan, apalagi Cina gitu kan. Negara yang sempurna orangnya sarua di Cina ngarasa nyeri hati dijajah gitu kan. Dijajah ku ieu dijajah ieu enak malik pan ngajajah gitu menjadi negara kuat ekonomi teu kagiwat ku ieu sabab naon tadi teh teu boga penyakit tasbih ditanamkeun ka naon kana teh ka rakyat-rakyatna ulah sok menunda-nunda. Kenapa orang-orang yang sukses tegas itu kemudian ketika kita dititah ku hiji bos misalkan
Pang itu kan tolong besok tolong laporan dikerjakan. Nanya orang pikir sekarang atau besok Pak dipecat itu. Ketika ngomong kerjakan langsung, jangan waktu ya kan doa tugas dia, jangan waktu lain. Kita mau dinasihati kita teh tantina perjalanan susah nih lo komodi rohani berenang. Berarti kalau alasan cina ieu cek hakikat orang kudu bisa ngodo waktu. Sabab waktu nu ayeuna lain waktu nu kamari oge bakleun waktu anu engke. Jadi jam 5 ayeuna lain jam 5 nu kamari lain jam 5 nu isukan gitu. Tujuan naon? Supaya nanti pemahaman supaya ngaleungitkeun sifat taswir, supaya hamba teu boga panyakit anu matak nyerakakeun engke we gampang. Sabab engke teh geus boga urusan deui, nu sejen deui anu mustahil bisa dihijikeun gitu. Nu kadua eta teh salah satu bagian adab ke Allah ya. Salkan hamba sadar yen ngahargaan waktu teh ngarupakeun bentuk adab anu paling azim anu paling luhur ka zat anu nyiptakeun waktu anu geus mere waktu ka urang. Ini tadi teh urang cek Rasulullah, urang geus kolot makan kitunya. Keur kolot ya Allah urang teh hanya ka teu ngaji, hanya ka baheula teu rajin salat. Ayeuna urang geus make itu, geus hesere ka masjid hayang ngadeng adan ka masjid teh. Tah sama, coba lu ke waktu ngorana sok ka masjid. Tidak akan ada penyesalan seperti itu. Ya, urang keur geuring gini ya Allah, keur geuring teh aya kamu geuring ribu. Urang teh ngagunakeun waktu sehat, datang we waktu geuring, urang hanjaka penyesalan yang moal bisa kabalikan deui. Gitu. Keur beunghar sancan miskin, keur luang sancan sibuk. Ya. Itu hadis riwayat Al-Hakim. Terus nanti makna hakikatna waktu teh nyata wadahna tajalli. Ya tajalli teh urang teh manifestasi gitu kan. Musadah kana nanti kana manifestasi Allah kana afalna asmana sifatna gitu. Secara hakikat waktu teh lain saukur putaran jarum jam, tapi wadah turunna penampakan rahmat, kersa jeung parentah Allah. Tina setiap detik mawa hakom jadidan. Ya hakon jadidan teh hak anu anyar setiap detik teh. Bahkan bukan setiap jam tapi setiap detik mau hakon jadidan jeung amron akidan ari hakon jadidan mahak anu anyar amron jadidan urusan anu panceg gitu lain nu makna nadi urang panah tina mangsa katukang jeung nu bakal datang hakikat jama fakir ahli toreko nyata manina leungit tina rasa sedih ku mangsa katukang eueuh tapi kadang-kadang orang sok sedih lamun urang kadang-kadang urang mah pengen seperti waktu dulu kayak kecil ini teh lamunan anu mungkin terjadi teh tamikeun waktu energi bae mah urang mah tong mikirkan waktu nu engke mikirkeun waktu ulah jalani waktu ayeuna pikirkeun kurang naon anu bisa dipigawe kurang bisa misalkeun urang rek masak tapi masak urang bisa mawa ka akhirat rek misalkeun urang rek ulin tapi ulin urang bisa mawa kana ka akhirat kan santri mah paling jadi ngaji teh dipake jang ulin tapi lain teh lain keur ngaji ulin lain tapi ngaji teh kan jadi ngaji teh dipake ka ulinan tapi lain hatina keur heureuy lain ngaji teh ayeuna dia tuh senang keur ngaji teh urang daripada kan aya nanti jamaah anu geus dibere kanikmatan ngaji mah aya sensasi anu beda ketika urang ngariung ngaji kieu keur ngariung keur nongkrong atau keur ulin emang lamun hawa nafsu hayangna nongkrong hayangna ulin nonton ka mana-mana nu ngaji mah sigana teh ku ulun ngaji kieu nya hareupan kita tapi eta teh bagi aya beda rasa aya zauqi anu bakal kaluar dina diri urang ya. Jadi urang lah naon urang kudu pana tina mangsa katukang jeung bakal datang yaitu jadi urang-urang teh ulah sok mikiran nu geus ieu uge mikiran nu can kalakonan urang ayeuna we pikiran mah. Jadi Bapak teh ulangi di masa depan kita itu adalah sekarang bukan nanti karena nanti ditentukan dengan sekarang nu geus kalewat mah bisa dibalikan deui. Jadi hakikat jama fakir teh nyata manehna leungit tina rasa sedih ku mangsa katukang jeung teu malang ku mangsa hareup ya ieu ya sedih misalkeun terus misalkeun urang melang moal aya. Jadi manehna ngan hirup ukur detik dia keur nyembah ka Allah kalian gembleng kudu masar kana kayaan detik ayeuna kitu manehna
Jadi orang arifin mah ukur hirup detik ieu we, ukur di jalannya enak. Keur nyembah ka Allah kalayan gembleng dumasar kana kayaan detik ayeuna. Teu mikirkeun ke komo mikirkeun ke jam 7 kumaha teu. Tenang we gitu. Maka hikmahna naon? Setiap napas jadi permata. Urang bakal ngerasa berharga gitu ketika orang menghargai waktu. Hikmahna urang mah kajebak ku kahariwang anu kaleuwihan nya ngeunaan amal-amal ruksak anu ngeunaan amal-amal urang anu ruksak dina mangsa tukang. Tapi urang bakal fokus menerkeun amal nu keur dipigawe ayeuna ku jalanan tobat anu nasuh anu sabenerna. Hikmahna anu kadua nyata anu katilu hirup jadi efektif tur berkah ieu tah teu ngadi di maneh kan masalah itu datang dari kita kusabab waktu sebenarnya itu bisa simpel tapi kurang karena kadang dipersulitnya kesulitan itu datang dari diri kita sendiri ya. Masak teh kudu lila gitu kan padahal teh bisa waktu sakedeung 5 menit ke beres imah kudu non aduh lamun ngumbah teh mah lamun ngumbah rek masak genjer teh hiji-hiji dikumbahan digosokan make sikat eta jadi naon ngaheureun nanti ngalipur diri sorangan lamun bisa ieu nanti cepat kenapa harus lambat gitu lamun kudu beres dina waktu 5 menit kudu kunaon waktu saja nah itu berarti urang kana menghargai kana waktu. Ulah dipakai dalil karena sholat ganjal bisa kita ikut kena kau sholat bisa cepat kenapa harus lambat itu mana ini masalah tentang kahusuan ya. Jadi nalika hamba geus jadi ibnu waktu hirupna bakal bener-bener tertib tenang tur pinuh barokah patinggalina pangasabah tenang we teu hariwang sigana teh geus beban segala rupana dalam dunia geus katinggalina ya Allah ya Rabbi dami teu kudu misalkan orang ningali pangarsa abahna ene teh abahna nyalira urang ningali raraingna ge geus karasa kadamaian ka urang teh sababna dirina salawasna loyo atau sinkron jeung kahayang Allah dina setiap kahayang teh kitu disebutna urang hirup teh kudu ngagoloyor ikuti aturan Allah. Walida qala taskeun sareng karena eta si Ibnu Athaillah ngadawuh kaifa taqdibihi kumaha bisa anjeun ngodoan dina jero eta waktu hako mama pataka hako itu enggak ada mama pataka itu mah seudahnya hako goirihi karena hak waktu muliana terus ada nama ma pataka mimma pataka nyatana perkara nu geus kalewati anjeun wa antalam takdi padahal anjeun sorangan encan nyumponan kana hak waktu hak Allahi hakna Allah ihi dina jero eta waktu wahwal hakul muta'allaq ari eta hak teh nyata hak anu pakuat kait bidalikal waktu jeung waktu anu keur disaharepan walau qala jeung saumpamana musannif tos ngadawuh
Wa antalam ku kalimah antalam teh hartina padahal anjeun can nyumponan. Wa antalam ku kalimah padahal anjeun encan gitu. Wa antalam padahal anjeun encan takdo nyumponan. Hakko kana hakna eta waktu zalika waqti dinantu eta kalimah teh lakan ausohin leuwih genre ka hartina, leuwih jelas ka hartina. Nah, ieu mah jadi ieu makalah mutiara ti Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nya anu negeskeun padahal anu saencana. Maka dina bait ieu Tuan Syekh maparin sindir sampir anu kacida jerona ku ngagunakeun kalimatanya istifham inkari nya. Kalimatanya itu istifham inkari, pertanyaan nada anu ngelingan gitu. Ai mana rek dahar moal pada teh urang teh keur ieu dan istifham inkari pada teh urang teh sebenarnya atuh gerak mambe gitu tapi ngahesekeun rek dahar teh gitu. Maka anjeunna ngelingan yen akal jeung rohani urang saenyana geus cedera. Lamun urang boga pemikiran hayang ngabenerkeun atau ngodoan hutang amal nu geus kalewat, berarti urang geus cedera, kegering urang itu deh. Ya. Kegering. Padahal waktu nu ayeuna keur disaarepan eta masih lowong jeung can dibayar hakna Allah. Maka di dieu musonif mere catatan, ya. Mere catatan salin. Yen lamun hijina lamun misalkeun segelapanna digentos ku hakna eta waktu, maka tentu bakal leuwih jentre jeung babari ka hati ku jamaah awam. Itu jadi tasarana alasanana. Dalilna naon tina keterangan ieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim al-mu'minun ya ayat 100. Hatta idza ja'akumul mautu qala rabbirji'un li'alli a'malu sayyi'ati ma taraktu ya. Nepi kana nalika maut datang ka salah saurang di antara maranehna manehna ngomong pangeran abdi balikeun abdi ka dunya sakan kaula bisa migawe amal saleh tina perkara nu geus ditinggalkeun ku kaula. Ya tetep penyesalan urang ngeudeuk kitu kana untuk dirasa ya. Pacen lamun urang geus gawe berarti eureun ngaji eueuh di dituna. Ngaji mah tuluykeun. Gitu. Tidak ada. Kan loba jalanannya, loba jalanan. Bangke buka pagi kawin dia masih kena ngaji mah sama. Bisa, kudu cara naon mengulang-ulang deui. Ka guru bapak masih kena ngaji ka guru-guru bapak walaupun anjeunna geus aya maca deui kitab-kitab nu baheula dilogatan urang ka guru nanti dibaca deui. Ayeuna teh waktu kadang-kadang sok kangen ka guru waktu ieu teh urang biasana keur ngaji buka deui kitabna teh. Maka langsung ngagembleng seperti guru teh helpeun urang. Tunggu urang teh maca gitu. Maka jelema anu geus bisa ka alam goyabat lah. Jadi guru teh geus aya sahareupeunana ngajelaskeun sagala rupana ketika nu kahapieun ada pangasa wajijen gitu lamun misalnya naripan kitab rada lieur nanti aya di bawah kitabna ka makom jarah kadinya baca kitabna eta hareupeun makom ieu wajijen gitu amal piro itu. Jadi lamun misalkan ke naripan kita bingung ya. Duh geus puasa gitu kan teu gagabah ulama-ulama baheula mah ya urang misalkan naripan ayeuna mah misalkan da sagajan misalkan baheula ge aya zaman anjeun gogot tapi henteu dipake sababna henteu sinkron jeung rohani. Mun ranca waktu nanrangkeun ditunda heula gitu. Jadi ya ayat eta tadi ketika urang geus maot urang bakal ngarasa hanjakal. Neka ka maut datang urang bakal ngomong ke ya Allah balikeun deui abdi ka dunya sangkain abdi bisa migawe amal soleh anu geus kaliwat. Cek Allah teh moal bisa sih. Geus waktu. Jadi tadi teh urang di dia alasanna urang teh bisa ngodo karena waktu nu geus kalewat ya.
lain tidak jihad syariat, lain jihad fikih, lain dia ngomongkeun ke masalah hakikat. Tapi sinkron syariat itu sebenarnya untuk menggugurkan hutang urang, tapi tetapi dosa mah aya gitu, dosa mah. Misalkan contoh dina puasa urang batal godin, di kodo urang teh kodo mah tetep kudu dibayar hutang urang, tapi dosa mah tetep jalan. Cek kumaha cek geus saja kitu mulah di kodo, nambahan deui dosana. Gitu, dosa teh puasana gitu. Disangka urang bisa migawe amal soleh tina perkara geus tinggalkeun. Iya ayat ini nembongkeun penyesalan zaman nu hayang ngakodo karena waktu ka tukang nalika geus telat, padahal nalika di dunia manehna nyanyiakeun waktu nu geus disahareupan 5 waktu tadi teh cek hadis Rasul. Oke cenah aya tina hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya geus teu kawaca ya. Ilzamu waqtikal ladzi anta fihi fa inna umuraka ma anta fihi. Kudu tumetep anjeun dina waktu anjeun nu keur kasaeupan ayeuna. Tah eta Rasul geus nita. Jangan keuna waktuna ulah nyaritakeun waktu isukan. Karena sanyana umur anjeun teh nyata naon wae kaayaan anu keur disahareupan waktu ayeuna gitu. Urang kadang-kadang sok tuluy amal. Jadwal dahar isu geus nanyakeun jam dahar sore inu urang ge sok adatpan gitu. Eta misalkan agra dahar jeung naon mah daharna atas aya we. Ari ke sore dahar jeung naon? Sia mah cenah nanyakeun dahar sore dahar isu ge encan gitu. Mun misalkan kieu ika berangkat ya main berangkat jam 8. Nanti pulang jam berapa? Nanti kita pulangnya gimana? Ini ge encan geus nanyakeun balik. Kita eta perkara disebut anu urang sok dibiasa gitu amal teh. Maksudnya eta mungkin ayana paradok teh keanehan. Dina sikep manusia, kumaha bisa urang ngarasa boga kesempatan pikeun nebus atau ngaganti hak dunia atau hak amal sejen anu geus leungit kamari, padahal dina detik ieu menit ieu urang keur boga hutang anyar ka Allah anu can dilakonna teu kaateh ceuring manusia mah kitu. Ieu teh kan keanehan paradok dina sikep manusia gitu. Kumaha bisa urang ngarasa boga kesempatan dina nebus atau ngaganti hak waktu amal sejen anu geus leungit kamari gitu kan atau tadi padahal dina detik ieu menit ieu urang keur boga hutang anyar ka Allah can diturunan mane mah cenah kamari ge hutangna kamari masakeun kamari teh urang teh nginjem duit 200.000 ka si Haki isukan teh geus nginjem geus nginjem padahal urang teh kamari janji ki minjem duit 200.000 isukan dibayar cek si Haki teh heuh gae 200 isukan jam 10 datang ka urang datang di bapak teh ka si Haki ki nginjem duit 200 sia mah cenah kamari ge can dibayar 200 janji ayeuna geus nginjem deui kitu awalnya sabaos kitu analogi nanya gitu analogi rek kumaha urang jadi kana ieu naon disebutna aneh kitunya manusia tah ieu Ibnu Athaillah itu kan lamun bagi generasi muda tidak boleh punya sifat seperti itu ngangke-engke gitu kan urang tidak menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu tidak datang dua kali sanajan jamna sarua, keayaan cuaca nasarua, reaksi, tapi akan beda. Model kieu lah. Ya. Ieu. Urang hayang ngodo salat nu kamari, tapi salat urang dina waktu ayeuna masih keneh rurusuhan jeung teu husuk. Gitu kan urang hayang nambalan kakosongan umur anu geus kaliwat tapi umur urang dina poe ieu masih keneh dipake malaweung jeung ngalamun tah ieu teh bukan tipu daya atau gurur jadi tah urang teh sangkan hamba teu netep ka tukang nepi ka poho kana kewajiban ayeuna kita mah banyak ngambil sebaik kadang-kadang kan orang-orang nu nanti orang-orang anu nanti anu baperan sok mengenang masa lalu sehingga rek mohokeun seseorang teh sok poho teh zaman nu celaka nunggu sekarang itu enggak, saya tong dijadikan iya. Itu zaman kan mau maju hidupnya. Maka cek Ibnu Athaillah mapatkeun ieu kalamnya nu kahiji cenanya nu kahiji tujuanna nyata muka topeng katelodoran. Sangkan si hamba sadar yen rasa hanjakal anu kaleuwih kana amal ka tukang sabenerna mah ukur taktik nafsu nya pikeun nyieun hahalang tina ibadah nu ayeuna itu ketika pipa susah melupakan askar
sehingga menutup orang lain seperti Ucup, Asep, Haki untuk diterima dalam hati kita. Tadi deh. Sababna, urang mah geus teu bisa ngamohokeun si Aska moal bisa narima lalaki leuleung. Tadi berarti kan kecelakaan segala awak kan begitu. Jadi eta disebutna toledor, ya, toledor. Tadi teh nya ulang ini, sangkan hamba sadar yen rasa hanjaka anu kaleulewihan kana amal ka tukang sabenerna mah eta teh ngasa ukur taktik nafsu pikeun ieun hahalang tina ibadah nu ayeuna. Tadi teh analogina, ya. Nu kadua fokus karena skala prioritas, orang kudu boga standar SOP di kehidupan. Jadi itu kan hikam ieu ngadidik urang generasi muda sangkan salawasna ngaheulakeun hak Allah anu pakuat kait langsung akhlakul muta'alliqun jeung kaayat ayeuna. Papata bapak bereskeun heula urusan jeung Allah karena Allah bisa bereskeun urusan urang gitu. Urang malin hak mau diheulakeun hak Allah henteu. Batak urang teh asa pabeuli teh hirup teh kitu. Makna hakoikna naon? Hakikat urang teh hutang waktu. Secara hakikat setiap hamba mah teu ngabogaan naon iwati waktu ayeuna. Ya, cupang sabah gitu kan. Ditanya ari waktu akhir iraha geus aya bisa ngajamin ke urang rek maot iraha can aya. Berarti waktu akhir teh ayeuna. Maliki yaumiddin. Allah ngarajaan nanti na poe akhir teh ayeuna. Ayeuna bukan nanti, ya. Sabab teh nyaho urang ke rikut ting jam genep hirup keneh di moal. Maka disebut apa akhirnya adalah sekar baca Allah salawasna we ku pangeran urang ayeuna kitu. Nah tong dihatikeun maliki yaumiddin yang Tuhan yang merajai di dalam poe engke berarti cenah Allah teh pangeran teh engke we cenah poe akhir. Heuh poe akhir teh ayeuna gitu. Jadi ieu Allah teh pinter ya bae pengasabah mah gitu. Hebat. Waktu kamari geus maot, waktu isuk can lahir. Nah ya, itu cuma sabah. Waktu kamari geus maot, geus mau bisa diudag deui kurang. Waktu nu isukan can lahir jalankeun we waktu ayeuna. Ku sabab itu ngagunakeun waktu nya. Ngagunakeun waktu ayeuna pikeun nguruskeun waktu nu geus maot. Ya. Kamari gitu tanpa aya jauh tobat bari ninggalkeun paretan hirup ayeuna eta teh ngarupakeun kabodohan anu nyata, kebodohan anu tohaga disebutna dolin anu sesat. Terus anu makna hakikat urang naon nyumponan hak Allah dina jero waktu nyata naon eling zikir secara weuteuh buleut gembleng batina keur nyaksian naon parentah lisan anggota badan jeung hate nu diperintah ku Allah dina detik ayeuna pisan. Allah ge ka urang sia tara inget ka aing cenah. Inget teh dina waktu keur ieu we ka tempat tara inget ke salat geus mau poho. Tegerekeun ari nyimponan hak Allah teh di jero waktu teh nyaeta jalma sadar teh eling ari eling teh inget ari inget teh zikir gitu. Hikmahna urang ketika urang bisa seperti ieu kahiji leupasna tina ilusi waktu. Mun ilusi waktu teh panipu ya. Jalma anu paham ieu kalam moal ngarasa tenang ngalakukeun amal ngodo amal. Lamun amal nu ayeuna can sampurna ya. Jadi jamaah anu paham kana ieu kalam moal ngarasa tenang ngalakukeun amal nambalan lamun amal nu ayeuna can sampurna maka hasilna setiap ibadah dohir jeung batin nu dipigawe ayeuna bakal jadi amal anu bener-bener pinuh ku kahusuan jeung karidoan. Tadi teh boga-boga teh boga standar SOP nanya tina amalna. Terus hikmahna naon nu katilu ngarobah hanjakal jadi istighfar ieu lamun boga kahayang ngabenerkeun mangsa ka tukang maka jamaah arifin mah moal ngulur waktu tapi bakal ngamanfaatkeun detik ayeuna ku jalan istighfar anu jero jeung mayar hak waktu nu ayeuna kalayan panghade-hadena tak waktu nu hak ayeuna we tas keudi saliti namatkeun wa hina idin yajibu alaika jeung dina nalika geus nyaho eta perkara jeung nalika geus nyaho kana eta perkara maka wajib ka diri anjeun
antakuna yen kudu bukti anjeun muraqiban liqaubika nyetir kana hati anjeun hatta taquma biri ayatin sehingga anjeun bisa nancegeun tilka hukuki kalayan ngajaga kana eta pirang-pirang hak waktu allati la yumkinu anu di mana eta hak teh geus kaliwat qadauha in patat pinangtu moal bisa dikodoan deui wala tasgilu jeung ulah pisan anjeun nyilakakeun awqataka bisahwati nafsika karena pirang-pirang waktu anjeun ku kahayang nafsu anjeun warok winatin sarih kika sareng ku pirang-pirang kabodohan batur hawa nafsu hatta tadi'u sehingga jadi kasia-siaan naon pirang-pirangna hatta tadi'u sehingga jadi kasia-siaan naon pirang-pirang hukukullahi ta'ala hakna Allah ta'ala al wajibatu alaika anu wajib ka diri anjeun allati la salaha nyatana hak-hak anu teu aya ganti khalafa anu bisa nempatkeun pabeuli yaqumu maqamiha kana tempatna eta hak wa idza batat sareng anu di mana-mana eta hak teh geus kaliwat la yumkinu qaduha tina tunggu bisa dikodoan deui ieu lain ngagugulkeun hukum syariat lain tetep we urang lamun aya urang ieu mah tetep kudu dikodoan jalankeun ngadi mah dina masalah rohani ya dina urang ningali kana hakikatna waktu jadi ieu teh teu berseberangan jeung syariat henteu syariat kudu sarua ngaheulakeun teh kudu urang ngabubulkeun waktu ieu ge komo dina ieu mah urang geus eueuh tina waktu ya tidak waktu kalewat geus kalewat mau bisa dikeun deui jadi henteu berlawanan sarua kitu sarua ngan syariat mah memang teh syariat mah dipedar pikeun supaya urang ngajalankeun amal daripada henteu lamun ieu mah supaya urang teh henteu nunda-nunda waktu sarua keneh. Jadi itu ngarupakeun konklusi teh kesimpulan praktis ya. Jeung papatah amalan anu kudu dipigawe ku hiji salib. Sanggeusna urang nyaho hakikatna waktu jeung kuadran ahwal anu opat tadi teh
Maka dina bait ieu ulama sufi mere terang yen kunci utama pikeun nyumpanan hak Allah teh nyata naon ku jalan muraqabah. Muraqabah teh ngaraksa tur nyetir hate salawasna atau ngarasa diawasi ku Allah setiap saat. Hate teh boga musuh anu badak anu disebut hawa nafsu. Anu dina ieu kitab disebut istilah syarik. Syarik teh mitra atau batur panjeleuk. Anu sok mawa urang kana kabodohan atau raungan jeung lalawang. Lamun hate teu dirasa secara ketat, maka eta waktu bakal beak dipake nurutan nututurkeun hayang nafsu. Sarta bakal jadi kasia-siaan sagala hak Allah anu wajib dicumponan. Maka Gusti Allah dina surat An-Naziat ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Jeung ari jalma-jalma anu sieun ku kaagungan pangeranna satanahan dirina tina kahayang hawa nafsuna, maka sanyana surga teh nyaeta tempat matuhna. Hubungan jeung keterangan ayat ieu loyog pisan jeung parentah pikeun nyetir hate sangkan teu satan teu talu ku hawa nafsu. Kita gunakeun akal teh jeung kaimanan. Kalau sampaikeun urang teh kasetir ku hawa nafsu ya kan lamun urang kasetir ku hawa nafsu kan dituna ge rusak. Ieu terang teh kanyaahna nya ti hiji ulama-ulama zaman baheula ka urang kitu. Sedangkan kanya teh kadang-kadang kurang teh tara di ieu, tara dipake, dianggap teh hal biasa we. Wah, batur ge teu ngaji bala leunghar. Wah, batur ge teu ngaji. Di ukuran dunia engke di akhirat gitu. Mata sok nyakeun kunaon sih teu ngaji waktu ge. Teu nyaakan kahirupanana gitu. Pokok hayang punya masa depan anu cerah masa depan teh lain orang di dunia mah tetep orang paeh-paeh kan. Ke di akhirat masa depan urang mah. Dia pilihan orang ya, ai jamaah ai urang nanti santeuna urang ngaji mah urang boga saringan. Walaupun ngalakukeun dosa ya Allah ya Rabbi urang teh salah, sabab urang teu diajar kitu ku guru urang. Aya tobat kitu. Jeung urang teh pasti mikir henteu bablas teuing kumaha teu ngaji beurang. Artinya urang boga otak pinter tapi tidak isi ku spiritual. Kira jadi bakal nipu ka batur. Gitu kan, maka tilu kecerdasan teh kudu dikuasai kurang teh kahiji kecerdasan intelektual yang nyata kunaon ku talab ilmu, kadua kecerdasan emosional nyata ku akhlak, aya kecerdasan spiritual ku tauhid gitu. Rek urang bisa tauhid jeung spiritual teh rek bisa urang spiritual jeung emosional kumaha ya. Eta mah bagur ka batur tapi tidak ajar ngaji teh nyaho bab ikhlas. Nah itu bageuna teh yang riya we buka batur. Maka ayat ieu loyo pisan jeung parentah pikeun nyetir hate sangkan teu talu kana syahwat. Amna teh supaya waktu teu sia-sia. Oke, hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti masalah ihsan antabudallahu kana kataro fa illam takun tarahu fa inaka yaro. Yen kudu nyembah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah, maka lamun anjeun teu bisa ningali ka Allah sanyana Allah maha ningali ka anjeun. Jadi ieu teh hakikat tina maqam muraqabah ngaraksa hate anu dipenta dina ibadah. Maksudna tina kalam ieu mapari pepeling anu kacida panceuna ulah pisan-pisan urang tukuran nanti ulah pisan-pisan urang nukeran permata dunia. Permata dunia teh waktu ayeuna gitu kan. Kuruntah dunia teh hawa nafsu. Jadi waktu sekarang itu adalah permata. Waktu nu kamari mah rongsokan. Jadi kamu waktu nu datang itu hayalannya teu inget sama ting naon gitu lah. Dia sampaikan sebagai runtah dunia gitu kan. Permata dunia hiji hamba kudu sadar yen leungit waktu alatan nurutan hawa nafsu teh ngarupakeun musibah nu kacida gedena dina anu kacida gedena badagna nyata musibah rohani. Naon sababna? Sabab hak Allah anu leungit dina eta waktu teh laisa laha khalaqun teu aya ganti sejen anu bisa nempatkeun kana tempatna. Sanajan isuk jaganing geta urang bisa nyieun amal anyar anu sarua eta amal tetep jadi hak waktu anu isuk lain keur nebus waktu nu ayeuna. Tujuan naon ieu musonif nempatkeun ieu hukum jeung wejangan nyata marentahkeun urang supaya urang cicing di tempat kudu makan naik kana maqam muraqabah
non sakan hamba boga radar batin atau kontrol diri pikeun salawasna marik sajeng nyetir niat hatena dina setiap naon ketukan detik dikeun hobi. Muka duana jangan jauhkeun tina sifat goplah sakan hamba sangkan si salik si muridin waspada kana tipu daya hawa nafsuna sorangan anu sok ngolok kana rupa-rupa perkara nu teu manfaatna. Urang teh cicing ngalamun ngebayangkeun masa yang lalu geunah da keur boga sia teh pokok urang